terus hirup coba buuk teu anggeus. Ceuli rancung, hirung dempiak, untu coplok, suku jebra. Pan dikhawatirkeun ai kalakuan, ai kanyut dihamur-hamur. oh jadi salah. Hah? Salah lamun boga beungeut kitu payu ka awewe kitu. Oh, teu pantes. Lain salah teu pantes. Teu pantes. Yo, lamun dalang dadan. Loba nu bogoheun wajar. Anu ngalpeuting beungeut kasep nan Abah Asep. Nya. Ai sia. Ku teu pantes mah nu kasep, boga jabatan, harta loba, terus kosok cenah terkenal. Oh, boga harta, boga wana, boga kawasan. Naon teu pantesna? Da teu pantes nu kitu mah atuh. Naon teu pantesna? Ya, teu pantes lamun non boga harta, boga wana, boga kawasan. Kasep di ongko, nya wana teh kasep itu. Mah nyari tinggalkeun ku pamajikan. Assalamualaikum Bapak. Bapak mah ari ka Ibu Kokom ngirim surat, ari ka Abi ngirim surat leasing Bapak mah. Memang bener si Bapak Gubernur mah level mana masih gak orang kue bangket joget jodoh monyet nyaho teh. Tingali atuh. Teu hayang teh ngalin lagi si eta. Orang kudu kumaha geulis ya Bapak Abi geulisnya. Oh, nyaho kumaha. Tapi dah asa teu rumasak. Kang, digarap keneh nu kieu? Teu pan, teu pan. Kang, aing ngagarap nu kieu asupna belah mana? Naon, naik kora-kora, pan kora-kora mah kikituan dah. Ya, pas ka itu teh turun-turun. Tuluy kaluhur Gusti. Nepi karela abdi ku padon poe. Kamana karep sia ngomong teh. Cumohon Gusti. Ari Gusti kantos ka Makkah. Asa kumaha teh nanya teh jauh-jauh. Tina kora-kora kana Makkah. Abdi mah naroskeun kantos ka Makkah. Acan. Itu atuh da loba duit. Daun ka Makkah teh umroh. Sanes meser korma. Di Tasik di loba Haji. Jauh-jauh meuli korma sia ka Makkah di Tasik ge loba is. Ai korma nu amis mah tangtos seueur. Tapi di Makkah mah aya korma muda. Korma ngorak. Korma mudanya atuh kesed. Cumohon kesedna mah kesed. Kesedna mah kesed korma ngorak teh nanging hasiatna. Hasiatna kumaha pokona mah korma ngorak wah. Nah naon pokona mah upami mineng ngadahar korma ngorak Gusti tah. Naon maksudna tah. apa tahun ini semua Gajah gelut sih teh. Dengar-dengarti mah buka dulungan teh. Pokoknya mah Gusti heuras. Asep kitu tah. Atuh meureunnan kudu dibawa ka rumah sakit. Allahu Akbar. Bener Gustinya abdi bedengar we abdi ge ieu nyebutinana. Naon upami mineng ngadar korma ngora, naon punten sok. Jeung aletakan aji. Amis, jelina amis. Letak ka mebes kana liang jeuli jadi. Upami mendeng ngadahar korma ngora, naon. Lu balik demi Allah. Aslina wah. Abdi mah sareng pun bojo ti jam 7 wengi dugi ka jam 8 enjing-enjing teu liren-liren. Da eta we pun bojo mah jam 8 enjing-enjing teh ka UGD. Nah, kurang cairan saur teh cenah. Iya, pokona mah obat isinya. Abdi mah Gusti pun teh ieu cerita we ieu. Naon? Abdi mah kantos saminggu, ieu mah saminggu. Nuang korma ngora abdi teu liren-liren. Kumaha sieuna? Oh, pokona mah Gusti. Abdi mah ngangkat cai dina emer teu kuleungeun. Kunaon? Kait geuning ka ieu. Eta teh ka bawa ngajepret Gusti. Cicing sia budak leutik mau apa? Kada beuteung teh deg. Nah hadeg ban gede. Lamun leutik mah kumajing kumaha?
Wah, pokoknya abdi mah Gusti menggatang kotra kuleungeun kieu sisi jalan dah. Eta teh aleureun dah di baledogan Gusti. Sangadu gelo. Ya goblok kitu teh. Kitu geuti lah geuti. Ai Gusti. Uninga. Non teh mandi bola. Apaan tadi ingetnya abdi uninga ya apa? Abdi bade naros dupi mandi bola eta ngangge anduk henteu. Goblok menyang mandi bola ngangge anduk pun bojo manjanang sampo. Iya dicarekan kudu boga da Gusti da bulan jadi laleur. Ya goblok itu si mohon aja. Jadi bade ka mana? Rek niangan jelema. Oh kitu nya. Gusti. Naon? Uninga bubur ayam atau bubur bayi nasi itu tina bola karena bubur adi manaros mah pengetahuan umum naon uninga bubur bayi ya apa dupi bubur bayi kamu naon ya bubur bayi mah keur bayi jadi bubur bayi teh khusus keur bayi eta teh nya tapi nah bubur ayam ku jelema kayak itu masih teh mas ya sok sekali dari bubur bayi kamu naon ya bubur bayi maker bayi khusus ya nah bubur ayam ku jelema dengekeun aji bubur bayi teh dengekeun bubur ayam teh hartina di jero bubur aya hayaman berarti bubur bayi teh di jero bubur aya bayian Umasia goblok. Hakan bisa jadi dagangna. Bener-bener teuing teh. Ya terus itu geus bikin capek. Hiji dewe pertarusan. Oh jeung teh hiji dewe. Naon? Gusti kuninga. Ieu mah rada ieu Gusti. Rada sakral ieu mah. Naon? Kuninga Roro Kidul. Tuh murid kapuluh pondok tuh yo yang udah ngerambeureum ya gitu. Naon Uninga Roro Kidul ya apa? Ratu Pantai Selatan ya. Tah abdi bade naros upami Nyi Roro Kidul nu juga put osok ameng kakaler. Ajek bawa Roro Kidul ku ka pasar Tongeng. Jadi loro Tongeng goblok. Beda-beda teuing ke mana karep seunanya teh. Yeuna gede amak durungan teh sia nanya nu lain-lain. Beda-beda teuing. Nah atuh jeung kitu mah mau nanya-nanya deui. Tuh ditunggu di rumah situ. Saha Roro Kidul. Beda-beda. Geus ya geus. Mau wah ieu sekali abdi mah hiji kali jadi naon panasaran daon uninga Gunung Merapi ieu mah geografi Gunung Merapi mohon ya apa Gunung Merapi di mana di Jogja leres dupi Gunung Merapi masih kena aktif ayeuna ya aktifnya bohong nah kamari ku abdi telepon di nyambung-nyambung masih awe aji sekali deh moal aja siate ya sekali moal jika araleun pisan siate hah tapi aing rek nanya ke Syaina jawab naon apa polisi tidur oh di jalan apa ya apa jam sabaraha sarena jik anjing aing dibalas euy goblok dibalas euy tinggal Gusti abdi jadi mau aja coba buka dulu mah teh sadayana parenawa ayo
ngapanalet kemat-kematnya Kang Pinang. Para denawa-denawa anu ngelarian manusia anu ngahajang ngebabat di leuweung amat. Yang tujuan lain kamu nawi jabaran di tawaran lain baca diri baca dengan di bagaran papayung anak sangkan ulang kehujanan Sari dah paku edan dari sulaya.
Nah ayeuna saksi abah di du SD. Salira geus teu nyaman si cinta aku edan deui tapi Duh Gusti nu Maha Agung Kang Doni Somali masih jalan-jalan aku edan deui bageun masih ngatikir ramaja Cobi taksi lawa nu edan deui tapi nu edan mesra aku edan deui sopiraku aku edan kudungi nempelku Samia nempel pang-pangis setar mekar lampai pun iya para denawar dipimpin ku dadung watsana uriling milarian jalma anu ngahajang ngababad di leuweung
Prabu Kalayudistira pikeun yang kalaksah wae anu ngahajang ngaruksak ieu leuweung Amar. Sakilat Hamsa ketigas kumangsa Tasarios di tengah leuweung ieu Amar sing horeng si mana horeng Rajana Amoeng anu ngababat ieu leuweung teh nyaeta Raden Bima kairing Arjuna anu mana ieu Bima nyumponan janji ka Kurawa dina mangsa nagih janji nagara Astinapura. salah sawiyosi disara Tikeun menangkeun nagara Astina ieu Bima kedah ngababat ieu leuweung. Bari jeung kapaleun ieu Bima yin ieu leuweung ti leuweung sanget. leuweung gonggong simagonggong Alas Amar teh hiji alas anu sanget. Tempatna siluman silamin para kasakan generwo jeung sajabana. Ari maksudna Kurawa mah ieu Bima rek diparangkeun ka ieu si leuweung kitu kaayaanna. Nanging Bima estuning teuneng ludeng hanteuring rang istiqomah dina pamadeganana. Yen teh dikengengkeun ieu Bima sakali-kali jalir tina janjina. ini konsekuensi manusia tekenging luncalinci loncat mulang udara tina tali gadang Sabab mamalana di mana jelema tukang jalir tina janjina. Moal nerap rahmat pitulung ti pangeran itu ujaring carita. Alu mampah yarya Brata Sena karing Arjuna panengahing Pandawa oge luras Marsa Putra. Teneng ludeng hancering rangi Raden Bima mangsat ngalajengkeun dina mangsa ngababat ieu leuweung. Dek kaulan Kakang Bima ayo net urang tuluykeun ieu ngababat ieu leuweung net. Mangga Kakang Bima Sang Semar urang raskeun ieu ngakupah leuweung Kang Semar. Mangga gapara dulu gaji si babdi kera. Tanggung jawab karena bahagia berbudi atur bijaksana nggak mau boleh negara nggak mau boleh negara Kakang Bima, kadieu net mangga Kang.
maka pihak turkat Kang Bima terima nih mana Semar Kang Semar abdi nu lingih Kang embuing jisim abdi keluas marbaganaya ngira nyengakeun sembah kasadayana nu terima Bar duhut aing rek tanya ka si Semar kumaha ngira pangreg-regen aing Mar nah sabab di henteu oge ieu teh aing nyaho ngaruksak leuweung hiji hal anu salah tapi aing teu hayang jalir tina janji dharma pikeun aing cumpon kana janji cik Mar kumaha aing Mar ngira eta dua perkara anu benten bawilos emutan jisim abdi deui dina rasan ieu salira memang prak-prakanana lir jiga anu ngabukbak jeung ngaruksak leuweung mapan eta teh mangrupakeun nyaeta nohonan kana janji pasini nu parantos disageman ku salira deui jeung di jama anu parantos nyata ngedalkeun sumpah janji mun lunca-linci luncat ulang udar tina tali gadang tenyumponan kana janjina bieu salira cumarios rehna teu istiqomah kana janjina meureunnan lepat kacida ngan di dieu mah sok nawae tuan we ku salira juragan abdi Eta ulah nawae tuan ku hate tur naok niat tu suci ngabukbak leuweung teh niatna sanes kanggo ngaruksak leuweung tapi ngadamel padumukan kitu menawi juragan abdi deui deh ulah ka Kang Bima sarajan sia di aing cik greg-gregeun hati aing kudu kumaha deh jinak nama Kakang Bima ulah salempang ulah peungas pangharpan tah geuning sanaos urang ngabukbak leuweung estu ning sanes bade ngaruksak ieu alam jadi nanging gede rasa tanggung jawab bikin Kakang Bima teh nyumpanan janji ai janji teh hutang saestuna kedah tepat utawi ditepati rehna kitu saring sing page kancing saring sing page iket panceg dina kayakinan yen urang bajuang demi kahontal nu dipimaksad urang salarea boh Kakang Bima oge pun lanceuk Kakang Yudhistira yeui nya juragan nuhune sawang aing teu salah henteu Kakang jadi aing terompak kana aturan henteu panginten pangeran ge maha sagalana pangeran maha uninga jadi sok pujeng kana ucap kartag ati pangeran matos uningaeun yen urang ngabukbak leuweung teh sanes bade jiahat ngaruksak alam nanging aya tujuan anu tangtu pikeun nempatkeun dulur urang para Kurawa anu geus di sapakati kalawan janji Kakang Bima nyubadanan janji pikeun ka urang Kurawa pitepateun urang Kurawa ieu leuweung mertan nuhun Par kumaha aing mentang tulung ka si Semar naon teh bantuan ngadoa aing Mar aing rek susuci heula Mar rek bantuan susuci aing aing Mar mangga gampang juragan jisim mangga
pasasangan angsma Mangga kira bagan. Tak itu geningan hiji manusia anu boga tingkatan satria mah terlepas jeung sucina adi jeung sucina diri ya urang jian pangdoa ka juragan urang nu keur bajuang uju le juragan Bima Mahaka ancek pancek taungut tainuang tegedag kaanginan aratosna istiqomah dina pamadeganana da emang kudu kitu le urang mah nya semohon artina lamun yakin kudu bener-bener yakin tidak agama ulah aya keraguan kudu gemleng sabab cekaterangan innamal amalu binniyah segala amal-amalan ge kumaniat semohon Deng Iya. ayo Deng Oke, Kang. lah alhamdulillahirabbil alamin Deng Iya. Kang cepet. luar biasa ya asa kagunturan madu kaurugan minyak putih Nyakat maha. dina waktu ayeuna urang pan bisa ngagejrak di dieu Nya. di lapang Jamilega Desa Tanjung Kerta Kecamatan Pager Agung Sumohon. Kabupaten Tasikmalaya Nya. wa apukana pondok pesantren Suryalaya anu disesepuhan ku pangaresana Umi Hajah Yoyo Sophia oge pimpinanana pangaresana Bapak Kiai Hiji Ahmad Masyur Firdaus Salah saya putrana Abah Anom. laras Nah, eta pisan. dina raraga milangkala pondok pesantren Suryalaya anu ka 120 tahun Loh, Dirgahayu Suryalaya Dirgahayu. Dirgahayu. mudah-mudahan sadayana nya para santriwan santriwatina sadayana manjing rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Loyo sareng moto na Suryalaya nyata untuk agama, untuk negara bangkit bersatu dan maju. Luar biasa atuh kesumpingan keluarga besar pangaresana Abah Sepuh Mohon. wilujeng ieu Bapak Abah Sepuh nyaeta Syekh Kiai Haji Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad RA Suwargi Mohon. atau Yayasan Serba Bakti Ibu Bella Pondok Pesantren Suryalaya Pusat dan Perwakilan atau 3 MPS Generasi Muda Pondok Pesantren Suryalaya Pusat dan Perwakilan DTKN Suryalaya Pusat dan Perwakilan Panitia Milad anu ka 120 Pondok Pesantren Suryalaya Ikhwan Akhwat Pondok Pesantren Suryalaya oge sadayana peserta basar dan hiburan Pondok Pesantren Suryalaya. Alhamdulillah atuh Bapak Haji Supi alawani SCMM Ketua Umum Pelaksana Milad. Alhamdulillah haralaya Aya. atuh rawuh Bapak Kubu Edan oge rawuh tadinya Sumpi para nyawer. baraya ngampar Cikaronyi aya Omo tamara. wah simpatisan di pupuan ku Pak Undu opo Ya. Pading panunu sareng sajabana luar biasa di mana ti meni anu ngiring
ngiring jabung tumalapung di ieu pasantren milangkala mudah-mudahan dina milangkala ieu ayeuna sadayana diawit pengurus pesantren Suralaya dugi ka para santrina nu nongton nu ditongton nu icalan sadana tadi wiji-wiji sadana jeung ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jang Reng Ya. apa nu ngahibur teh paling kurang hungkul Oh, aya Cepopon, aya Kang Ohang. aya Mang Ohang aya Cepopon Laras. jadinya Ya, udah oh gitu loh Pan aya oge pupuhu anu bade nyumpingan saha Iraku teh asing atuh. oh oge pandiluhan ku pangaresana Bapak Gubernur Jawa Barat ya Anu dipicinta ku sadayana pangeusih masyarakat Jawa Barat teh. nya Bapak Aing teh Aing. Bapak pangaresana Bapak Haji Dedi Mulyadi luar biasa ya hiji kareueus hiji kabanggaan Ya. selaku warga Jawa Barat ngabogaan pamimpin anu luar biasa Nya. teneng ludeng wawanen luar biasa wani karena bener sieun karena salah Ya. mudah-mudahan pangaresana Bapak Gubernur sehat Amin. Sehat salamina. panjang yuswa Yang Yuswa. salamina ditang tayungan ku rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala Amin. bahagianya Ya. nama Jawa Barat teh oh jadi sumber berita di mana-mana lu Bobo. luar biasa lu jang bilih yang kolong tingkana waktu sia bintang tamu teh seueur lu Ya. Reng bintang tamu tempat lobanya Nya aya Cepopon, ayo aya coba Kang Ohang. mah ngapain Mang Ohang Cepopon kahareun. Wanci murid Surya rek pamit rek ka Suryalaya arek kalaco wayang wayang naon kebahagiaan naon Karep Han. Kadieu atuh. Lain nyempot di dinya. wanci murid Surya rek pamit rek ka Suryalaya Naon? kalaco wayang blekuk Mana teh ngalaku ngobrol ieu teh. ya udah kali tanya apa nina kasetan kayak gitu sih teh bohong Alokan sedoang. wanci murid Surya rek pamit Rek ka mana? rek ka Suryalaya Rek naon? rek kalaco wayang Wayang naon? wayang goplek Golek, goblek. aneh wae kunaon alhamdulillah damang Mang Ohang nah hah damang naona damang lain naonna alhamdulillah oh alhamdulillah damang Oh. kemana wae tuh Mang Ohang kan itu ka dieu we alhamdulillah damang Mang Ohang cenah Mang Ohang sarana jadi pawang buaya lah sudah cocok saha cuma bawang buaya yang sieun ku buaya lah sieun ke buaya waduh lawi waduh sieun ke buaya mah ge buaya buaya naon ya Buaya darat. potong kitu reng hai Waalaikumsalam Mang Ohang sapa heula tuh sapa heula penonton Siapa heula Hang? ya Penggemar Ohang Wungkul. Tuh, tinggal. Tuh. Seur tuh dihareup ohanger teh teh. ya Aing nyapa beungeut anu marah mah lain merenyeng kitu sia teh. udah geus kieu beungeut kami mah alhamdulillah nepi oge nya ka dieu uring iya Nya. alhamdulillah sapa heula tuh siapa lu Sapa teh? Tanya. Tanya. oh Mana Ieu cenah wengi kumaha Ramang kitu atuh. Wilujeng wangi kumaha beramang Daramang. kumaha daramang tos ai daramang mah teu naonnya ieu teh
acara naon ini tiluna dalang nih Dalangna tilu lain tiluna dalang. Dalangna tilu. nya aya dadan sudah saya Bener Satu atuh. artikulasi teh dan sunandar sunaria. dadan sunarya Nya. aya wawan dede maung dede amung sutarya Heeh. yo imaner Di mana teh? RE RT naon RT Iman Raden. Iman Wah. Iman Supriyadinya Ya. alhamdulillah pokoknya mah dia rempok resep di dia Ya. mah Ngahibur urang Surya Layang. nyapa nanti di acara eta teh Milang kala pasantren, pondok pasantren. pondok pesantren Anu ka 120 tahun. heeh wing teh cita-cita tiba lagi hayang non pesantren ka dieu ngan kaburu kolot Ayo urusannya mumat urusannya mumat kalau budak. Ya, maksudnya tidak ada kata terlambat, Kang. oh tapi da wing mah hayang asup lah kae nyamun ka SMA lah gitu ka SMA na gitu urang teh Lain naon di dia mah kalau teu budak ke pan di dia mah teu naon mana di mah wae. Bisa. Sana aja kalau komo mana can huntuan. hah Komo dinya can huntuan. Kan jadi huntu. paduli teh tadi ge aya nu ngomong awewe ngikeulo Naon? marukana teu kadenge ku aing Naon? cece siohang pada siga nu ngegeuleuh gitu awing teh Lain geuleuh resep beuneu. oh cek nu hijina eta siohang teh suka teh kasep Yuk. ini paduli teh aing mah goreng oge da manfaat artinya Manfaat kenal. GGM goreng-goreng manfaat Oke, GMT goreng-goreng manfaat. manfaat Oh. Manfaat keur saha? bersaha we no ya oke ya alhamdulillah siap pas bes Mana ngeprokan manehna urang. Jadi, ayo. Nya, sapurukanna manehna nu dikeprokan teh meunang pede. kelas Nah naon mana teh naon? ya eta satgas Keamanan. satgas Security. sudah raya ya aya tukang suhu kaluhur panggung we Mana tukang suuk? Lain tukang suuk, bego. Eta teh Bapak Gubernur Jawa Barat. Tuh, tegaul teh si Ohang mah. Bapak aing teteh. Damang, mohon alhamdulillah saha salira teh. katanya teuing Bego, urang Sunda urang situ sih. Jawab nu bener. naon Itu Bapak Gubernur teh naro saha salira. itu nanya Nya. terus kurang kudu dijawab Heeh. nya kumaha uing we Di mana kawit? jadi itu Tapi masih kene kategori manusia. nah pada dia mah kudu dijawabnya manusia tuh pak Oh manusia. Boga perasaan. aya pak Aya. Boga hate. aya sih kan nama Boga mana? aya Nah gawe teh nyeri we awewe. kola pada bah mana ieu ulah nyebarkeun gosip Aku we murid Abah. Di mana ngaji? Suryalaya. Kasaha mah abahna? Abah Anom, Abah Sepuh. abah sepuh Ayo kalakuan nyeri awewe batur. baik teh pak seur jalmi pak Oh seueur. ulah nepikan Cenah nyebarkeun tukang suuk, ini nyebut bapak. nah ieu diserang ningan Kusaha. tapi mana teh cenah disurakan berarti nanya Oh, jing atuh hirup teh ulang ngaguha gitu. Ngaguha kumaha? Aya tinggal sungutna suguha. mosok ka beda karep lah nya lah kunaon naon le pan ieu urang teh keur nungguan anu viral urang Nungguan mah naon? Oh viral memang. Aya lalaki ari beungeut goreng patut, aya kalakuan kawin wae. Rasa aya eta teh Aya. oh Oh
Aya Ayo teteh. aya tokoh Jawa Barat, tokoh Sunda. Oh, Nya. makuna seniman, Nya. make hate, Hate. guru ka abah, ai Nya. kawin di Subang ninggalkeun awewe. Eta teh. Jeung anakna Eta. Sukabumi ninggalkeun jeung anakna, Eta. Cimahi ninggalkeun jeung anakna, Banjaran ninggalkeun jeung anakna. Lainna deui ka urang Majalengka teu gablek pikiran. puas Ulah kadinya deket baturna belajar. saide di ketemu Teu kelak. abdi mah tos ingsa Pak Bete ngobrolkeun. Jeung si itu maneh mah samazhab. sapa ngabeuki Pak Tuh. Saguru, Tuh. sailmu, saorganisasi. Nyaeta organisasi lalaki cutrot. Bener tetean. Ari abdi mah sanes kitu Pak, abdi mah melestarikan kata-kata sepuh, melestarikan kaum hawa supaya tidak punah. Pancek kolot baheula cenah lamun rek kawin teh kudu milih-milih rapi, mindah-mindah rasa. Jadi lamun pamajikan geus eueuh rasaannya kudu pindah Pak. Ulah kitu teh. Nya ieu mah engke aing disarwakeun sia. Teh olahanan. Tong tukang tegung anjing sia teh. Oh maneh beda jeung si ieu. Beda, Pak. Naon bedana bangorna Ohang jeung bangorna Dalang Wawan? Kesa kedap sanes bangor, Pak. Oh naon bedana rucahna Ohang jeung rucahna Dalang Wawan? Ari itu mah di teteangan. Heeh. Ieu mah awewe nu neangan abdi. Parungana kumaha? Sigana awe mabok nu neangan sia. Naon mabuk? Ya, beurit ge mikir bogoh ka maneh. Atuh mun diserokeun jeung beurit atuh. Anu ieu tuh nu rada intelek. Naon kelenci? Cucuk. Mana tuh pada eta mah gosip Pak. Ulah sok ulah jawaban berarti. Ulah gosip-gosip kumaha kudu ngaku. Oh ngaku. Pan ari pengikut abah mah lain teu boga dosa tapi ngaku kanu dosa. Eta oh nyanyian. Ngaku yen Ohang teh pernah jadi bajingan. Bajingan nu teu luyu jeung tangtungan. Kala naon maksudna naon ya? Dinu golek ge nu bajingan mah Arjuna, pantes tangtunganana. Kasep, Kasep. jabatan. Oh iya. Beungeut model sia kalakuan bajingan kan teu pantes. Ari beungeut pikarunyaeun ai kalakuan pikasabeleun sia mah kitu. Kala. Banget pika sabeleun. Pikarunyaeun. Da lamun ningali beungeut sia mah pikarunyaeun hang. Beungeut watir. Terus Hirup coba buuk teu anggeus. Ceuli rancung, hirung dempiak, untu coplok, suku jebra. Pan pikawatireun ai kalakuan ai kanyut dihamur-hamur sih. Amur sia teh. Batur mah mere maweh teh ku hartabana, sia mah mere maweh teh ku kanyut. oh jadi salah. Hah? Salah lamun boga beungeut kitu payu ka awewe kitu. Oh, teu pantes. Sepantes. Lain salah teh pantes. Teu pantes. Yo, lamun dalang dadan. Loba nu bogoheun wajah. Wajah. Anu ngalpeuting Nya. beungeut kasep Beres. nan Abah Asep. Nya. Ai sia. Oh, Playboy Jawa Barat Ohang tinu ngaranna kitu pantes. Playboy Ohang. ya kan wae itu salah nama awewe, we teh jangan kai. Nu aya nu leuwih teu pantes mah justru eta. Naon nu teu pantes? Nu teu pantes mah nu kasep, boga jabatan, harta loba, terus kosok cenah terkenal. Oh, boga harta, boga wanda, boga kawasan. Boga kawasan. Naon teu pantesna? Da teu pantes nu kitu mah atuh. Naon teu pantesna? Ya teu pantes lamun non boga harta, boga wanda, boga kawasan. Kasep di ongko nya wanda teh kasep itu. Mah nyari tinggalkeun ku pamajikan. Aya nu kitu hang. Ngomong naon sia? Eta nu bieu, Saha? eta nu kitu. Saha? Eta nu
tinggalkan Saha tinggalkeun ku eta pamajikan? si KDM KDM teh KDM teh pan eta teh surhatan curhatan naon? curhatan Kang Duda Merana KDM teh Kang Dedi Mulyadi nu mulana gitu teh. Iya. Sekali deui saha? Kang Duda Merana Oh, eta mah baheula sia teh. oh baheula Baheula. Ada ayeuna? Ayeuna mah Kang Duda merajalela. Dengekeun. naonna Mending keneh jadi lalaki boga warna, boga harta, Beres. boga kawasa ditinggalkeun ku pamajikan. Daripada banget rujat siga jalan di Tasik. Ari gawe ngawur-ngawur anak unggal kabupaten. udah itu na geus baroseun Pak sadar meureunna Emang sekali lagi pemajikan mana teh sadar? nya teuing tatengar teuing Ayeuna ge pamajikan sia Joshua ka dieu. Aya itu Pak. Ayo. Sah pemajikan soal. Ayo. sekarang ilu ka sekarang uli ka panggung eta mah Ya Allah ya Rabbi. Iya, emban aya ka dieu. Ya Allah ya Rabbi. Gusti. Aduh, alhamdulillah damang bunda. Assalamualaikum Bapak. Bapak mah ari ka Ibu Kokom ngirim surat, ari ka Abi ngirim surat leasing Bapak mah. Hah? Iya pamajikan sia reuneuh. naon Pak Iya. Ngaku. Urang dikumahakeun tadi peuting nepikeun kareuna. naon ya sia Ngaku ayeuna aya Bapak Gubernur. lain masalah itu secara loba jelema cuk ning aku aing nu teh au Ye, aing nyaho selera sia ayeuna mah. Aduh. maksudna Sugang teh sia jadi playboy teh selerana alus. Bapak hayang Ari bogoh ka karung mah jeung naon sia. memang bener si Bapak Gubernur mah level mana masih gak orang kowe bangket joget jodok monyet nyaho teu tingali atuh teu hayang teh ngalin lagi si eta orang kurang kumaha geulis ya Bapak abi geulisnya oh nyaho kumat tapi dah satu rumasa Kang, digarap keneh nu kieu. entah Pak teu Pak Kang, aing ngagarap nu kieu asupna belah mana? kudu dibuktikan heula nu kieu mah Pak Hah? kudu dibuktikan sok atuh asaan ayeuna Coba. Iya ayeuna model kieu hareupna belah mana hareup? sok uing teh pan kieu pan bingung si teh si teh kumaha ieuna ditinggalikeun Pak di buligiran Oh, si ieu di buligiran Maneh nu kieu tega ngabulugiran. nu penting mah urang kudu nyaho di buligiran dibawa ka balong Terus di Tasik mah kudu balong. heeh terus alumpana ka balong Terus kasih balong blubuk heuh da aing teh tamatus dicirian ku korek api digesruk we kitu Oh, tamaban sih teh. aduh. ya Allah ya Ya Allah ya Robi, hak. nah Ari sia tuh di nu bangor ge nemen-nemen ting ulah, bangor coba lah ih Bapak mah can apaleun rasana ya heula tuh kunaon rasa naon teh ieu apa nu teh dagangan di tukang aya bala-bala aya combro aya misro gitu atuh eta biwirim di Jawa. asal nama teh kieu Bapak di jalan diseureud engang ieu teh Oh. kan bakating hayang tampil prima Ari maneh pernah jadi parawan? nya pernah tuh jadi parawan ting-ting Pak Abi teh Pernah? pernah Pak Oleh siapa direnggut kegadisannya? Bapak mah lamun ngabah tuh kita sok sarareuh ya Allah ya Robi Di kumaha sih. nyeri Abi teh foto Oh, kadieu geura-geura. soalnya lain naon lamun ngimeng-ngimeng teh teman-teman baru udah Bener ngomongna di situ. Lu bener siapa? Iya, jelas. Ya, ya. Ngomong Aing jelas. nanyakeun ka maneh, aing maneh pernah jadi parawan? pernah Pak Parawan maneh kusaha? eta urang ge bingung parawan ku sada hari tadi Abi digadang ku obatan Bapak lain ku mimiti nasaha nepi Abi teh ceurik hari teh curhat Ari mana ti ku opatan? obatan Ada ceurik? ceurik Kunaon ceurikna? nyeri hati hayang teh ku 10 atuh kago kayak nyeri kana hati teh aduh kieu teh
alhamdulillah boga budak hiji. Aing nelesiat, aing batur mah ye juru kawi make sinjang teh meni pantes meni singset. Masih make sinjang terus make calana banyak. Gusti arisnya boga salaki. Boga tuh bapak bisa pajarkeun teu boga abi teh. Aing mana boga salaki Boga 8. Teu orang wae abi teh. Pokona mah ningali lalaki teh. Wow. Kalaksanakeun di galei kabeh ku abi lalaki, Pak. Kan orang Tasik can galei teh, Pak. Oh, enak naon sih gak kira sih teh. Main galai weh. Amit-amit tapi ayeuna aya keneh saya. Alhamdulillah aya, Pak. Boga. Lalaki normal. Alhamdulillah lalaki, Pak. Tak can sok ka munding abi teh, Pak. Pertanyaan urang Mohon. aya lalaki ningali maneh gaceng. Ya Allah ya Rabbi gampang, Bapak. Teu gaceng mah ku aing digelang we eta lalaki. Goblok lagi kita. Salah di mana urang? Salah di mana? Cek bapak naros. Nah eta lalaki teu gaceng pun gaceng bapak. Da ku abi digelang. Jalan naon sih teh. Harapan banget gelang sepatu. Oh, dia gua. Maksud namanya. Iya gua. Aduh, ayo mana dikencarkeun we kieu. Eta disangka Bapak ada disangka biruang gitu. Disangka ka bagong meureun. Dikencarkeun bapak. Bon, Ayo kieu payu sabaraha di Bon, terminal. eta. Hei, Pak. Bon, eta susu 2 nana mau di kilo aya 7 kilo. Astagfirullahaladzim. Sieu mas salpok teh kanu kitu wae. Pan Guru. Ieu sih dalang paling aneh ai cicing di Bandung. Ai kalakuan belah kaler. Kuat ka di kilo sagala. Ieu dalang aneh. Ai ngaku di kota Bandung, ai gaya ngawayang Parawang. Karena urang Karawang ada teu kitu ngawayangna. Tuh cicingan. Nu ieu ngilo susu itu Bapak beri ngilo naon Bapak? Ari ieu mah cicingan geus teu hudang-hudang dalam ieu. Aduh. Lamun nu golek sia golek naon? Goreng. Ban. Dewi Sinta tuh. Wah, Sinta. Aya Sinta buheung. Mane rawana? Rawana bisa lah. Oh, anjing rawana ompong. Aya lawana mah can punglah, Kang. Hah? Lawana can punglah. Nya can punlak. Punlak. Ya apa tuh? Ya apa? Oh, sok atuh. Bae da ieu mah. Sok mana rawana? Hah? Rawana. Tapi jadi Dewi Sinta Pak. Hah? Dewi Sinta. Lain sia mah Jadi naon? monyet awewena. Aduh mana obong. Bong. Aduh. Jadi Anjani we geus. Tapi Rahwana memenang milih. Menang milih. Da urang teu satuju maunya Sinta model kieu maruksa. benar. Maruksa atuh kanu babad wayang. Bener. Cek batur teh Sinta teh geuningan siga karung tarigu cenah. Aduh eta tah. Pak tapi ge sinen bekeh Pak. Tong ditahan. Beken. Iya Kak. Kawentar Sia kacan. itu geus 3 minggu aing teu muter-muter beungeut sia boga skincare di mana teh beungeut rada kitu. Justru ada gitu. Rada kitu. Anjir. Pakai cahaya tuh panungan cai hujan we dikecak-cakan gitu tah. Bunget dimake naon teh bareureum gitu banget teh. Dicabokan ku salaki Pak kada teu manggung. Sia teh teu manggung wae sampe kitu wae hirup Anu teh. ngalah duit sia. Nya tuh abi Pak. Bisa laki gawena. Ngajedong sia teh mah judol Pak. Naon judul teh? Judi online. Judi online. Sidik Haramnya. sia akhirnya. Ampun teh. Oh iya teh emban. Emban Emban Dewi Sinta geura aya di Bilin. Aya. Coba. Aya emban, mana emban? Sok, Mana emban? sok, Wayang emban. Ayo, Wayang batur, emban. Makanya gua nyari-nyarinya. Aya warna wayang emban. Aya. So. Tah wayang emban teh ieu, Pak. Tah. Nah. Atuh buka eta na dah. Aduh. Mirip si Apon. Nah, mirip ya. Tebak identik ya. Bener. Ada dicium Ang, Dian. Itu kayak dicium Ang. Betul. Itu si gaman itu. Sayang, hari itu. Sarwa pisannya. Hei kamu, kembaran aku ya. Iya dong. Tapi ada bedanya dong. Bedanya apa? Aku mah susunya kecil, kamu mah gede. Tapi kan susu kamu mah tidak ada singkayoan. Oh, Kamu ada singkayoan nggak? ini mah susunya masih apa? Kenyal ner. Yang kamu mah sudah ngaburai. Aduh Gusti. Sok geura Rahwana teh. Rawana. Heeh.
Jadi ya. Sok rahwana teh. Itu heula. Jadi itu atau Di heula anu make geuningan ka dia itu teh. bentrong kan pemakan dia bentrong. Bentrong teh baledog berarti ya. Di dia. Sok. Sok. Ring itu Bapak. Aing di bentrong ku aing teh cenah. Bandring. Sok, ku padalang. Racun. Kemana? Iya. Lajang kemana? Nyandra dalang kok biar ke bicil mani. Untuk sianya ampun. Biti siai. Siapa mau kena biti situ. Racun ya Prabu Rahwana jigra-jigra kemanikan prapta kejadian. Kalau mampak ke babak dari bentrong ke dia. Buat kadigal jalmi teh jalmi. Pindah saya tekan itu atuh. Ngomong atuh. Urang kan itu orang pindah. Mane gedeng permoni. Gedeng permoni teh kulantaran bogo karahwana maneh ngarobah diri jadi Dewi Sinta. Oh iya benar. Dan Ratu Siluman tuh bisa putih. Gedeng permoni hilang wujud gedeng permoni jangan Dewi Sinta. Lain kitu mimitina tuh. Ieu gedeng permoni nuju Gagaro. Gagaro. Kulantaran ngabondon. Mana dibondolkeun. Di dia mah dongdot men bapak ah. Kulantaran ngabondon ngajual diri hargana 25.000 kopatan. Anjir murah bisa. Kasih saya nu daek gratis ge mah daekeun atuh. Acan aya cuci gudangna. Goblok cuci gudang lebih murah. Lancingan lebetna rawek 7 dinten teu digentos. Kacinta bau cuek. Ieu susuna aplek-aplek ka. Kumargi kamari mah teu kiat hoyong ku pameget teh nu kersa akhirna dikenyot ku anjing. Yes, tapi kan nyeri ka perih nu kalakonan teu ngaleungikeun rasa kacinta ka Prabu Rahwana. Ieu gedeng permoni ngajang ngelek salirana ngawujud janten Dewi Sinta mamalihan. Paku. Udah nolong Ratu Dawi bingung. Sudah tinggal ngadalang ditakon. Cicing sumangga ieu Dewi Sinta lumampah. Goyang dompet, goyang dompet. Goyang dompet, goyang dompet. Paling, Aisyah kawan. Aya sita sih kaki tuh saya. Cuma ke goyang dompet atuh dah. Kudu nama namun aya nu salah teh mana teh tuh nyaho ya teh Sinta teh tuh kitu. Oh, ka maneh mah asa bleku. Jadi urang kudu kumaha? Ieu. Lu biar kita. Ieu sumangga Dewi Sinta lumampah bade menakan Prabu Rahwana nu nuju nyeri kanyut. Kumaha cing? Tang, di mana-mana ge di dalang dibayar ngahibur aing. Nah aing nu mayar ngahibur dalang. Nuhun Pak. Nuhun ah. Nuhun Pak. Mangga ieu lumampah Dewi Sinta. Kera. Juru kawi ulah ngaceredo gue atuh. Sia teh, ai palebah balik aing hayang disawer. Hayo geura nyinen atuh. Sok atuh dilagokeun jamu batu. Jamu alas ya teh.
hargaan sia teh awewe ieu Kakak sasurupan. burung palung bodoh gelo sanajan siga kadut ge awewe kudu diajena romantis romantis samajan kitu rupana ge anggar bisa ngalahin tenang. Tuh, benar. ulah sok ningali katangtunganana tingali eusi dirina ulah kabobodo teh nyok kasamaran tinggal sanajan di luar katingali buruk di jero malu buruk Di jero mau utang-utang. Masalahnya kieu kan bete kepas. sok contohan kumane lalaki teh kudu nyontohan sok Nyontohan. contohan Yang dilamati Alindi Anggo sampaya Rengge api Sarimin mau ke pasar. Maju langsung contohan Sinta Aing dengeuna. ngomong mana kurang ya Sinta Rahwana. Rahwana. aduh Iya abi atos ombe Rahwana. pulang ngaruksak pakem atuh Ari Sinta mah nyaritana ge atuh kumake Lebat rasa lembut. monya si Rahwana Sinta nyaritana tos ome Kan kalau kebersihan Bapak. Benar. iya sumangga Dewi Sinta tangtungan nama jangkung alit campur Mana pencakuan rumah? Nah, Dewi Sinta teh kieu Tekiat Dewi Sintana hoyong siga nu tadi ngabelekuk cobi teh kenging ngalangerpak Oh mohon laras. Dewi Sinta mah atuh meuni rancunit keupatna ge keupat perak mangga kapayun Sinta bener pan kitu mengenaon sama sising balik deh maju mundur seteh. ya Prabu Rahwana Dua panggung ge ada pegang. kade Prabu Rahwana teh kudu ningalikeun wiwaha ai Rahwana teh raja berat beunghar kaceluk kaun awun kakocap kajana pria kajam paring ka angin-angin Rahwana Kaseng seteh. Mana? Naon? Apa jadi Rahwana? Oh, soalnya ku eta. Ku si eta teh dalang belegu. Kuda langit. Gimana? Cing sopan atuh. Nya. Sok. Hormat heula. Hormat ka Hansip teh. Siap. Rahwana geus alus pisan ieu Kita untuk depan bener pon. Nyerakeun. ieu Rahwana geus alus pisan nyaritana ngan begitu ngawujud jadi manusia geuningan Rahwana kunaon siga oa Atuh bang nitem dioakeun teuing, Pak. jaga atuh Rahwa ayo dalam Ayo. segera nyarita Rahwana Siap. Ya. Sisi naon? Sinta maksudna mah kan anggeus satu situ mah. Sinta. Sinta. Kula teh tadina mangsa penting jeplang jepringin pikeun.
siga gaya. Siapa lagu Sinta siga jadi siga engklak-engklakan. Ingat hai Rahwana dijaga Gagah, Komara jeung Wibawa. Wibawa jaga. Lain lagu Darso satu gemar Pak. Wibawa Komara ieu Rahwana teh raja nu ngawasa saalengka dirja. Kudu katingali gagah rongkas ya teh sanajan huntu coplok 13. Banyak kabeh. penyesa tuh. Irung katinca kumuning tapi tetap Rahwana kudu ngajaga wibawana. Hei, Siap. ayo kidalang gara nyarita Rahwana. Gini kula ngerasa ayeuna bingung adina cita-cita kulanya yeuna dinu geulis kawan diwanti endah maliwarna lir ibarat bidadari nah geuning kabuktianana Sinta diri kaula rek nyebut geulis teh fitnah cinta kaula teu wasa nyebut anjeun teh jangkung leutik campernik geuning buktina jiga karumponi geuning Padahal geulis cenah Sinta. sorry anggap wae anjeun teh geulis Sinta bari jeung diri kaula mumpang kana eta perkara geuning pamun teu anjeun tir ibarat bulan purnama nu moncorongnya angan jagat ngan jigana teh ieu bulan teh katutupan ku mega surem Sinta Iya teh surem teh kulantaran datang bulan teh cocok. telat iya Sinta nah anjeun ngalengkah ieu bumi jadi gunjang ganjing lengkah anjeun kuduna lengkah ringgit tapi geuning lumampah anjeunna mata kempa Sinta aduh ampun kudu kumaha kula nya hareupanana Sinta Sinta sakuda kaula teh kudu nyulik sampean tapi gini sampean nu hayang diculik ku aing ha kaulang Kang Rahwana. Siang ngomong gitu Mas. Surawewe. Sarawewe bieu teh. Tepan ai ban urang pandalang gitu ngomongna mana papeta. Punten Aa. Anjir nya tuh ya lain teh atuh sebut aku sih ya merang kaulang Kang Rahwana. Geningan Kang Rahwana teh meuni ditilik tigigir lengik ditetep teh arep siapa. Insyaallah cemeng gitu rek si teh. Berhenti balik atuh da. Mau nyarak ka nyebutkeun ka Rahwana di gigir lengit atuh ka manehna. Geningan Kang Rahwana teh meuni gagah. Kasep karempereng koneng gandang pertengtang engkang ka desa kedap engkang abdi teh sono ka engkang ka desa kedap engkang ka dieu buru goblok ka desa kedap engkang teh beri sono tersulik Samarukna aing ge hayang. Kono Sinta sia-sia. Aing ge mikir 2 kali. Lain. Kabayang digigam ku maneh roges. Ayo mah ngomong kumane mah aing jen ka bawah ngabung. Komo aing geus nyaho nu maneh mah. Ah kitu we. Mane mah teu nyahon. Manya saya usir gitu. Jeng, ampun kain karung boni. Dasar maneh oge siap puntal hidup aing nya. Nah Risia kalau kapasea Aisyah malah keur ngora cenah keur SMP anu sok ongsi populer. Hayang. Mata eta nu jadi teu hayang teh. Nah resep kasih popon keur SMP. Lain noong. Urang teh pan ngaliwat.
pan kosan teh rada pan bener teh ban sakosan di bola. Kosan. jadi ngahiji gitu kawa awa jeung lalaki teh dipisah. Mana pernah sekolah baheula. Sekolah pangan semet hareup sia teh mah da soalna mun ka jero kursi beak si garinyu sia teh mah da hareup. Goblok anjing. Dasar banget jeung toko ieu teh. Sakosan. Abi dikacai, ayo we kacai dibuka pasar. Ngapol. Dengekeun setelah lain eta aing mah. Terus pengen kali gitu. Maksudna kumaha? Kaca. Mana sok ieu? Sakosan Pak, sakosan. Yo sakosan. Di kosan teh kan awewe lalaki ngahiji. Abi teh yang kehampangan Tapi dibuka. mana teureuneuh kari tengah hiji? Dan di KB abi untungna. Banyak sate SMP di kabe. Abdi mah motekan. Sancan Bapak Gubernur. Dengekeun. Aing penasaran sia ke SMP ke di kafe. Di KB abi mah da Arisia di KB jeung naon? Meh naon? abi mah turunan Pak. Tekok kapal lalaki jo begitu. Daripada tiap tahun abi gitu. Geus abi mah mending di KB. Jadi mah Anu rek tenang. daekeun ka maneh atuh. Justru eta da di cuci gudang ge mung armungeun Pak. Jadi Adalah mun kiip pantos sok dibukakeun. dibukakeun pas ngaliwat ohang sini aku lagi ngumpul tas Wudi eta dihare-harekeun we ohang hare-hare we pateu kabita Yang apa teh kapita maneh? Eta teh pasti hare-hare. Gaji gitu kan hare-hare sabab naon? Ieu mah nyaho keur ngaliwat. Saacan eta teh saacan nawarkeun diri. teu nawarkeun diri teu Biar. Kayak segera nawarkeun diri, ngajual diri. Emang saru nek meuli mana ngajual diri? nya justru eta eueuh Pak abi ka tukang beca harita keur SMA hei naikin aku dong naikin eueuh Pak udah naikeun Tapi mana saraki mana daekeun ka manehnya? apa digerebek Pak mata daek ge lamun teh digerebek mah nya boga budak boga salaki Amit eta mah amit aing mah. kudu kreatif Aing kreatif leguk aing baheula setiap aing mah matak ongke ningali maneh. Ada suka teh make calon jero teh nu halus lain sia. Naon? Calana bola. Bari jeung baheula mah Oh, iya teh calana kok ya naon kolor. kolor. Si eta make kolor. Kolor tulisanna na teh pan 10 Maradona. Ke Argentina bola dengan belang-belang. Aing mah tadi. Aing setai. oh hadeupeun bapak ngomong gitu geuning di kantin urang dicium nah urang dicium inget kene urang mah Bener teh bener Lain dicium. Naon? Urang penting kosewat kana bangku. Mereka keridinya. Tuh koe mereka aing huntu po. Coba boy, Pak. Diadu jeung pipisi eta jadi huntu. Waduh, ternyata maraneh teh pernah saling bogo. Ya, biasanya gitu. Di kampung masih Terpendam. Memang sebenarnya mahang, mana teh cocoknya kasih popon. Hah? Sebenarnya mah. Jangan karunyang kayak budakna jadi naon. Maksudnya kumaha? Tuh, urang sakieu situ sakitu. Ang Buat ting anak nama karena saya geuli tentang tuh. enak karasep gareulis engke teh nanyakeun batur teh. Eta budak tatangga. Nyeri aing nyeri hante ye. Lain kitu anak nu ceurik. Hah? Anak maneh lamun maneh si popon jeung ohang kawin, budakna kasep ceurik budakna teh. Ningali bapana, nah Allah Gusti Gurun bapak aing teh goreng-goreng teuing. Sigana mah kitu. Ningali indung dianggap pembantu. aduh Gusti nu Tapi hang alhamdulillahnya pon kudu syukuran. Ya Gusti, Alhamdulillah. maneh ditakdirkeun beungeut goreng jadi duit. amin Pak Alhamdulillah. Moal aya beungeut goreng model kieu kan honoran gede. moal aya dibawa wae ku bapak gubernur atuh Namun maneh geulis pasti jadi bondon. tapi bener oge Nah, heuh sih. Mun maneh kasep jadi tukang tipu. Pak, nah, Jadi syukuran maneh mah nu ya ampun kieu mun ngadoa teh ya Allah alhamdulillah abdi teh ditakdirkeun jadi jelema goreng patut ya Allah. Geuningan abdi mah rezeki teh tinu kagorengan beungeut api gitu. Mending keneh boga rezeki tinu kagorengan beungeut daripada boga rezeki tinu kalakuan goreng. Jeung maneh mah pisurgaeun. Surga kumaha Pak? Pon dihina wae. Oh dihina wae. Emang dia jelema nu dihina wae doana ge deukeut jeung Gusti dihina wae ku aing. Sia mah. Sabab sia lamun teu dihina ku aing moal boga honor ti aing. ang jika tuh ka surga ayeuna jik atuh maot teh. kalian mah kurang aman Nagasari aman ti urang
Goblok. an amanat aing mah mun maneh engke di surga nya ulah milih bidadari nu siga kieu. Moal Kunaon Pak, kunaon? Oh nya teu kira-kira ka surga rek milih nu kieu. Apa kita bidadari Pak? Ngan diturunkeunna di nasi padang jadi bae bareng. Kurang hakan ya kurang. Si bego Ah jeung aki ka dieu ki. Nah, KPG. Oh, si Ohang jeung aki nah. Oh, dicok-cok kieu yo. Anjir. Walah. Cepat. Pegawai biasa. Oh, salam. Oke. iya Ai mik cekelan dalin kanyut eta teh. Salah dah. Oh. Sarajing Jawa. Heeh. Coba Ki, kadi ngareneng jeung Ohang ngareneng. Ngapayun, Ki? Ngareneng. Seri. Oh, beungeut meuni sarua kieu. seri Sarua ompongna. Tapi si Aki keur ngorana kasep. Kasep. Katingali irung mancung. alhamdulillah Alhamdulillah. Kanyut laer. itu Ki. tanah sanak lah Waduh, di mana Aki teh? di putaran desa putaran Desa Putaran Lir atuh Ki. Desa Puteran. Oh. cakep 2 kilo di dia 2 kilo. Nya leuwih atuh aya Ki sabaraha kali ngilo. Jarakna bener. Oh, Aki teh saha kagungan nami teh? Mang Iim Parang Waduh, Mang Im. Parang Waduh, gelo di kaki. tukang dagang parang tukang dagang parang Aki teh sok dagang parang. Ya Allah ya Rabbi bahaya ya. Bawa alat-alat pembunuhan. pangacara yang ngarampok ke desa Kalau mau dagang parang ku masuk coba itu sok itu. Jing lamun lagi dagang parang kumaha? Sok. Ibaratnya akal sok parang. Jing, kumaha dagang parang? Parang. Sok. parabot kuat Itu. Orang Tasik mah pan biasa dagang. Sok. Aki teh teu tidak ada hawet itu calikna. Jauh seuing gitu. Kumaha sok nawarkeunana sok. barang awet parabot parang arit tampak pacul barang awet kanggo pertanian. Ai tadi naon parabot kuat. Ya kuatnya kan Sok coba kerba parabot kuat. Sok coba jager keke. bagi ibu popon parabot Aduh, kuat Bu Popot Tang dewan si Aki. Aduh ibukeun Tangkel si Aki. Ieu teh si Aki teh jelema paling panjang. Naon? 11 meter. Nah, Iim. oh bener 11 meter. 11 meter. Aya panjangna 11 meter Ki. Naon sih teh? Anu panjang 11 meter Ki. anu na Sampai dagang eta parabot kuat itu parabot kuat. dagang Asal serang ajar panu dagang kieu teh. Parabot kuat. parang arit parang pacul kampak arit pacul parabot kuat kanggo alat pertanian Ki. Ai parabot kuat kanggo alat pertanian teh kumaha ai parabot kuat teh naon eta teh? awet Awet. Aki ge asup Awet. awetnya. Yuswa sabaraha? kirang langkung 72 tahun kelahiran 5 tilu Apal Aki dilahirkeun tahun 53? cek itu cek kolot Cek kolot leuwih minyak leuwih eta baheula mah sok main catet teu buku teh di Iya, kamar. iya. Kan leuwih tanpa paningali akte kelahiran tanpa akte kelahiran teu make akte. iya. Tapi Aki dijieun mah ku indung bapa. pasti Pasti boga pamajikan. aya Mana? Sina kaluhur atuh. Cina kaluhur. pun bojo teh rada kirang sehat memaksakeun hoyong lalajo ka dieu teh dumasa disaret ku abdi da abdi mah dugikeun ka sareng bapa dedi teh mah jalongkok ngambul udah nonton da penggemar papa dadan sunarya anu di grupna nyaeta Bareja Ngampar Aki teh awas. Ari ayeuna pamajikan aya. Cina ka dieu kira. Mana Ki? Saharura. Maka dia Mah ka dieu mah, antum mah. Mana mah? Nyebutna naon Ki? Ka pamajikan teh. Naon nyebutna Aki teh? kan kadenya Aya
Ayang saha ngaranna ayang-ayangan. Ayang-ayangku. Oh iyo nya. Atuh jemput. Jemput atuh Apa jemput. nak nini aki mah make. Jemput ki. Iya sumangga Lurah Kudapa Warna ngajemput Surti Ragen. Mau ditukar tambahkan gitu. Kata aki. Aduh. Ieu teh istri aki. Si Geulisnya. Aki, aduh. Ya. Ki. Sabaraha hiji pemajikan. Iya, Abi itu nu sep-sep. Si baheula teu ka ayeuna can ganti. Kadang. Aki pernah teu salian ka pamajikan. Itu. Sama aki. Benar, jujur ki jujur. Jujur. Aki Bang dongeng heula, Pak. Sok kadongeng. Kan itu ngadongengna. Sok. Pas abdi tos gaduh budak tilu, perasaan teh atos cukup tilu oge. Nya. Sabab pangala saeutik, nah benar kitu leutik. Ai aki dagang parang ti iraha. Ti atos 37 tahun lah. Dagang parang. Parang ngarit Atuh pacul bisa teh. kan ganti dagang mobil atuh ki. Alah. Showroom, Dagang parang ti baheula. Jadi usaha teh tinu parang. inu parang. Oh kabayangnya sini nih teu kudu dikerok di parang. Alhamdulillah. Silet. Jadi kumaha budak tilu teh kumaha? Nah, hari abdi teh sapereen asos gaduh tilu teh. Katurun aya kapungkur tajaman orde baru. Oh. Ditekan setiap istirahat mah kudu aya KB. Ieu teh teu cocok kana KB. Abdi nu di KB-na teh nu ka vasektomi Pak. Oh. Di Kapiri. Oh aki teh di Di vasektomi vasektomi. di baheula. Di baheula. Tapi ka ayeuna Nya. tapi hudang. Tapi ka ayeuna ngeluh. Geus sabaraha taun ngeluh. Aya 10 menit mah. Oh nya anyar atuh. Anyar keme. Ai suan teh ngeluh teh ti baheula. Oh ayeuna geus 10 tahun ka tukang ngeluh. Nya wajar geus kolot. Biasana mah cenah beuki kolot beuki. Nah, begitu kukur. Tapi aki hayang keneh. Begitu kalau begitu Terus kukur. bebas anu teh. Geus bebas. Tapi sini nih sok dikekepan keneh. Tara. Mah kunaon? Oh, Pisah ranjang. ulah bisa ranjang. Pamali, Ki. Itu pamali daripada Ridho mah. Oh, pada Ridho. Aki sare di mana? Aki sare di mana? Kamar. Si Mak. Ari emang eutupan incu. Oh, aya incu. Oh, aya. Halangan. Oh, jadi usaha teh jangan incu. Nya, Boga budak sabaraha hiji ayeuna? budak tilu kabeh oge minangkana mah kaluaran ti Suralaya. Alhamdulillah luar biasa. Minangkana mah ukur nepi ka SMK, nu kadua minangkana mah S1, nu katilu S2 ayeuna ngeureun di Edun. Minangkana mah nu kahiji ukur SMK, nu kadua S1, nu katilu S2. Anak tilu ngikuti program Pak Harto keluarga berencana. Tah aki di vasektomi budak ti ka S3. Lamun aki hudang wae kabayang aki pasti siga si Ohang, habur kanyut. Luar biasa S2 nya Ki. S2 kinu. Jadi budak geus digarawe. doa capan mbak hiji kaduanya kulantaran istri dicana ku pamegetna nuju digawe di Bekasi nya kapaksa mundur dicana ari nu katilu mah nya aya ngeri yang ada melan bumi nu batur. Oh, gitu. Pada mah. Aki teh ayeuna dagang keneh. Masih kan ayeuna tos diasa keliaran seperti papanggul jadi kulantaran tos langgan ayeuna kumaha warung nu persen. Jadi duduk di warung Oh, ngintunan bari ngopi. Itu, tak. Tapi nyaah kasini nih. nya pisan bangna dikukut oge. Iya. Dikukut siga kahayam. Heeh. Jadi ari ka istri teh aki mah salila rumah tangga jeung sinini teu kantos kanulian. Teu Sama sekali. tobat ke pangeran. Wow. Pernah Hiji we. pernah kapoekan kieu teu kapoekan pernah teu. Eta mah dalah sia teh. Heeh. Beda Ieu makan. Naon beda jeung saha? beda jeung toke Oh, ieu mah hadiah ka aki. Wah, Ki menang 10 juta Ki. Tambahan modal. Tepuk tangan. sabada kalau Bikin kasimak, bikin kasimak. atuh pamugi Bapak Dedi anu janten pamimpin Jawa Barat sing tambi suksesna. Amin.
emut ke masyarakat anu sanesna. Amin. Sia tingkah terbuka ke masyarakat. Jelas. Tanjarkeun bebeneran ulah sieun ku salah. Hidup Pak Dede. Hidup. Sumohon aki wengi ieu ngawilujengkeun ka Pondok Pesantren Suryalaya milang kala nu ka 120 mugia apanjang apunjung nanjung narundaikeun kahirupan kamuliaan pikeun sasama silih pika deuleu sikilih pika welas sari silih pika asih mugia ieu pesantren rasnanjeur ngadegeun kahirupan anu mulia anu sampurna nu rahayu sadaya hamba rahayatna. Amin. Doa ti abdi ilahi anta maksudi pamaksudan pada di sing dikabul ku Gusti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kebrok, aki kebrok. Alhamdulillah. Jaga. Oh, 10 juta tuh. penggemar ya. Hati-hati Bu. Aduh kamu dosa aja. Ya. Atur nuhun kasadaya warga Kabupaten Tasik mugia wengi ieu janten jalan kajemaran jalan kamuliaan. Hapunten upami sim kuring teu biasa patarema panangan sareng sadayana kumargi suur pisan nu hadirna. Hapunten bilih anu kadupak nu kasigeung nu kabadung nuju ngalangkung tadi mudah-mudahan wengi ieu janten wengi duduluran wengi babarayaan mudah-mudahan sim kuring tiasa nanyeurkeun kajujuran kabeneran jeung keadilan pikeun sadaya masyarakatna. Hapunten upami teu acan tiasa ngabagjakeun ka sadaya masyarakatna mudah-mudahan urang kapayuna sabilulungan payeuk-yeuk leungeun pantai alpai tangan gemah ripah repeh rapi Jawa Barat istimewa. Cak wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nyangakeun ieu munding jalu jeung munding bikangna bade dikorbankeun. Alhamdulillah. Keprok ka Paledi keprok. Luar biasa dareng. Tadi gak disebutkan hiji kareus hiji kabanggaan ngabanggaan pamimpin anu bener-bener merakyat. Jadi jeung rakyat teh geus eueuh hijab deui nya. Tes tuning loma da emang pamimpin mah kudu kitu. Artina hareupeun rakyat teh kudu loma supaya apa kana kahayangna rakyat, supaya apa kana jerit jeung perihna masyarakat, otomatis pamimpin kudu deukeut jeung rakyatna. Mudah-mudahan Pak Haji Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat jeung sehat salamina, panjang yuswana, atau panjang jabatanana, salamina, manjing rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bab yareng pan urang teh ngapapat leuweung teh di juragan Bima nya. Urang teruskeun perjuangan lireng ya. Oke. Ayo.